Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abi Wanti Rahayu, guru kelas 4 SDN Dayakolot 8. Dina tantangan literasi ieu ibu bade ngadugikeun dongeng carita rakyat anu judulna Asal Mula Selat Bali. Mangga urang kawitan dongengna yuk. Dina hiji waktu aya salah sahiji tokoh Brahmana anu namina Sidi Mantra. Sidi Mantra dikenal tokoh anu gaduh kasaktian di kerajaan Daha. Selain ti sakti, Sidi Mantra oge tuhu pisan kana parentah Batara Guru anu dikenal namina Sang Hyang Widi. Ku katuhuanana Sidi Mantra, Sang Hyang Widi masian loba pisan hadiah mangrupakeun harta banda. Selain ti eta, Sidi Mantra oge gaduh pamajikan anu kacida geulisna. Sairing waktu, Sidi Mantra teh gaduh putra namina Manik Angkeran. Manik Angkeran anu kacida kasepna tur loba pisan gadis anu barogoheun ka manehna. Tapi Sidi Mantra teh resep pisan ulin jeung babaturanana. Tapi ulina nyaeta manehna loba main judi tur manehna teh eleh wae. Nya manehna teh ngahutang. Hiji waktu Manik Angkeran minta tulung ka bapana yen manehna loba hutang. Tidinya bapana Sidi Mantra ngarasa iba jeung karunya ka budakna. Tuluy weh bapana teh ngadoa beurang jeung peuting puasa menta ka para dewa. Pas dina hiji waktu ngadoa, Sidi Mantra ngadenge sora. Erek naon maneh teh Sidi Mantra? Nepangan urang. Tuluy Sidi Mantra teh nyaritakeun kaayaan manehanana yen budakna teh loba hutang. Tidinya Sidi Mantra teh dibere jalan kaluarna nyaeta titah ngadatangan kawah gunung anu ngaranna Gunung Agung. Sanggeus eta dipanggihan ku dewa, Sidi Mantra nyaritakeun ka budak jeung pamajikanana. Nya kacida atoh budak jeung pamajikanana. Tekung silila isukna Sidi Mantra erek indit ka eta Gunung Agung teh. Di tengah jalan loba pisan halangan jeung rintangan anu kacida lobana. Nyaeta loba tatangkalan anu dipapasan ku manehanana anu ngahalangan jalan satapak manehanana. Jeung loba sato anu liar. Truy weh Sidi Mantra teh manggihan eta Gunung Agung. Bari manehana teh tapa jeung ngadoa. Terus kaluar eta sora, aya naon maneh nepangan urang? Tidinya eta Sidi Mantra kacida soakna ningali naga anu kacida gedena. Nyaeta nagana teh ngaranna teh Naga Basuki. Tuluy we eta teh si naga teh nanyakeun, aya naon maneh teh? Nya geus dicaritakeun deui eta ka si naga teh yen manehna teh butuh pitulungna, butuh duit keur mayaran hutang budakna. Tekung silila eta si naga teh ngaluarkeun emas jeung intan anu kacida lobana tina jero sisikna. Si Sidi Mantra teh mawa intan jeung emas saperluna. Tuluy we balik, sanggeus balik eta budak jeung pamajikanana atoh. Tuluy tidinya teh Sidi Mantra teh ngalunasan hutang budakna, oge meuli peralatan rumah tangga jeung sajabana.
Hiji waktu si manik angkeran teh ngalakukeun judi deui jeung babaturanana. Tuluy we menta bantuan deui ka bapana, tapi bapana ngarasa kesel henteu nulungan budakna. Tuluy we si manik angkeran teh ngarasa ambek nya manehna teh mawa genta bapana. Tuluy indit eta ka hiji gunung nyata Gunung Agung anu geus di panggihan ku bapana. Tuluy ti dinya teh si manik angkeran teh ngadoa bari ngayeukeun genta, nyadakeun genta heug kaluar eta si naga teh. Bari nanyakeun deui eta ka si manik angkeran, "Aya naon maneh teh manik ka dieu?" Tuluy si manik teh nyaritakeun. Manehna teh boga hutang hayang ditulungan ku eta si naga. Si naga teh ngarasa iba jeung karunya. Tuluy weng dibere eta emas jeung intana. Tapi si manik angkeran teh ngarasa henteu puas da hayang loba mawa eta intan jeung emas tina sisikna. Ngarasa sarakah nyaeta si buntut nagana teh dipotong ku si manik angkeran. Tapi eta si naga besuki teh apaleun ku kasarakahan si manik angkeran. Tuluy we si naga besuki teh ngaluarkeun seuneu anu kacida gedena tina ilatna. Nepikeun ka si manik angkeran teh kabakar jadi abu. Nya hiji waktu teh nung bapana teh neangan tuluy narima kabar yen si manik angkeran teh paeh ku si naga besuki. Tuluy we bapana teh nepungan eta si naga besuki yen menta anakna dihirupkeun deui. Ti dinya naga besuki ngarasa iba jeung karunya erek nulungan si Sidi Mantra tapi aya saratna nyaeta titah mulangkeun deui buntut anu ku budakna dipotongkeun. Saking kusaktina eta Sidi Mantra bisa neangan deui eta buntutna heug dibikeun deui ka naga besuki. Tuluy ya si naga besuki teh ngahirupkeun deui budakna. Ti dinya budakna ngomong ka bapana yen manehna moal jalir janji deui ka bapana. Tapi bapana mere petuah ka budakna yen budakna teh kudu hirup nyorangan. Ti dinya keneh eta kaluar sumber air beki dieu beki gede. Tuluy si bapana teh ngaluarkeun tongkat anu dicecebkeun ka eta sumber air. Sumber air eta teh jadi ngabeulah dua anu misahkeun bapa jeung budakna. Anu ayeuna katelah Selat Bali. Nyaeta selat anu misahkeun Pulau Jawa jeung Pulau Bali. Hikmah anu aya dina buku carita ieu nyaeta urang teh jadi jalma ulah jalir janji. Lantaran engke bakal aya akibat anu ku urang ditarima. Sakitu bae dongeng anu ku ibu didugikeun mugia aya mangpaatna kangge urang sadayana tur aya pelajaran kangge kahirupan urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.